Kunaon dia Don, ngalamun bae. Capek aing Cos. Capek kunaon? Capek ngudagan dunia bae. Mudag dunia mau, kadang orang ngitung kesik di lautan. Capek doang, walaya angges-anggesna. Don, ulah kan dia jelema anu paling kaya bae di dunia, masih neangan ngene duit, eta tandana naon? Moal aya cukupna. Terus aing lenangan duit. Emang duit lain sagala-galana. Tapi kan zaman ayeuna sagala-galana kudu make duit. Cik saha, dia teh ulah neangan duit. Maksud aing, opae dia geura kali itu neangan dunia, tapi ulah poho, aya akhirat. Atuh kumaha deui Cos? Kurang kudu seimbang. Heeh sih. Naon dia budak-budak anu bakal ninggalin dia. Mendingan dia budak-budak anu bakal setia karena dia. Sedekah, sholat, ngaji, pokoknya nama akhirat deh. Heeh sih Cos, bener omongan dia. Tapi aing kuari kudu kumaha ieu? Jos, dia mendingan kuari sholat kali itu kamu sholat. Sugan ya ngantos sholat mah kapang dia jalan benerna. Heeh Cos, nuhun sarana. Aing ka masjid heula. Hari tadi aing ngomong ke nonya, teu ngarti aing. Ieu main. Lain nyewa tenda, malah ka mah teh minjem terpal. Ya bae. Kamana saya tanya can balik gitu. Pentang anterkeun undangan. Ya kebenaran saya datang. Mak, ieu terpal teh di mana ya? Tenen bae di dinya tah. Tenen. Di mana gitu sambil rapihan tan kumaha kan dia. Iya aing dia nitah anterkeun suat undangan. Tinggal sakieu deui lah. Kanu sasae teh mang undangna. Ya di dia ya, jauh kalah dia. Ya dia lah dia ya. Iya kasusurna aja tah ieu. Sarniti. Iya tak kasih oman. Iya kadulur-dulurna kabeh di dinya pokona mah tah. Iya tah khusus ieu jeung bapak ieu na, bapak lurahna. Mah jarauk, Mak. Atus teuing minta anter ka saha lewat sawah. Atuh panas mah lewat sawah mah. Sakit tengah poe geuweung-geuweung nang teh lewat sawah. Atuh dia nak lewat mana? Nak lewat langit deui bar. Jalanna ge anu deukeut ngan ka sawah doang. Eta ka sobong ka jemaah ka ditu. Anter-anterkeun. Mak aing saheuk, Mak. Kiraku calon budak Sunda teh nganterkeun nu kieu. Laju ben ka aing balai kumaha? Balai elos, dialah. Dah yang sudah ongko atuh kira ngamun teu dibagikeun jeung mulai nu datang. Dasar nu lain mah geus ku aing tinggal sakitu doang. Bagus burung. Minta duit tapi naing mahnya, jeung beli es. Duit deh dia. Tadi aing pakai meuli lauk, meuli endog, meuli ngatakeun surat undangan dia. Makana dia kudu dianterkeun lah eta, kan batur datang dia menang duit. Gope atuh Mak, atuh jeung meuli es jastis tah naon tah mah ih. Wah dia gope ge dia lumayan ka aing jeung meuli-meuli dia lama. Kan nek nyieun prasmanana ge ala-ala Sunda aing mah. Aya sambal delan sagala macam. Geus atuh mah ari kitu mah. Muga emak kupit-pelit teuing aing mah. Polit ya, ada jeung dia kene. Kesira mabur gitu lah. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya aing poe mah. Mere sedekah loba. Saya Rini 5.000, Reni eta 1.000, Dinda 5.000, Cantika 2.000, Ridwan 5.000, Kokom 1.000, Lisa 1.000. Wah, coba. Jono gope sama gope. Tem, mana dia tem? Nganterkeun surat undangan. Deung awada mah tuh balikan itu ka imah. Nganterkeun surat undangan, Ji. Oh, dek anu kodang. Ngomong-ngomong dek naon kanu kodang? Aing dek nganterkeun surat undangan, Ji. Naon nyambung kana ka odang dia mah. Oh, dek papadangan. Kadang udah kletik bae da mah papadangan. Jeung saha papadanganna? Saha nu dek papadangan, Ji? Aing mah dek nganterkeun surat undangan. Oh, dek papadangan. Sira itu papadangan mah. Heuh, Ji, aing dek papadangan. Eseng ngobrol jeung dia mah. Nyambung-nyambung. Ngomong di tadi dek nganterkeun surat undangan mah. Segala papadangan
sok ngomong tuh sok teu nyarambung jeung dia mah tem. Tadi Geji, aing mandek ngantekeun surat undangan. Geus lah aing, daripada ngobrol jeung dia sampai dunia kiamat yang nyambung-nyambung. Rehe amat tidak lembur. Ya aing kararas selalu baturan. Kebeneran si Bocos. Minta anter lain, ngantekeun surat undangan. Woi, Cas. Naon tem? Anter aing ngantekeun surat undangan. Sutan naon eta? Dia nak kawin tah? Atuh kan aing sunatan, Cos. Oh, dia jadi tadi sunatan. Atuh lah. Cik Jasina. Cinta itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Aing jadi di sunatan. Oh, atau awas dia sok ada sumpung dia. Atuh ngaran di sunatan maka behan ge dibuntungan meureun, Cos. Jadi ge kitu-kitu meureun. Atuh nu aing di buntungan, tapi nu aing mah di buntungan rapi, bagus bentukna ge. Dibawa ka dokter mahalin nu aing mah. Alah, sama hal-malna ge jasa sarua bae. Dibuntung-buntungan keneh bae. Geus lah nganterkeun undangan nu kade bae, mendingan ulin heula yuk ke imah aing. Aing dibelikeun mobilan remotan kontrol nu anyar. Bener, Cos. Ayo bener aing mah. Ayo. Aing ke kebon heula ya naon cau bari nuar cau. Sekalian nyala daun cau na ini bikin pikul. Iya ngomong-ngomong, kebon aing cau na buahan dulu nya. Sekalian ngala buahna maksud aing mah ngala buahna ngala daunna jeung pikueheun kapan. Lumayan ngabungkus-bungkus. Ji, kenaon dia? Oh, Mak. Si Uteng mah tadi non papadangan ya tadi ke ditu. Si Uteng. Biasanya mau kau yang nganterkeun undangan. Tadi papadangan eta. Teu jelas teh mah, Ji. Namun jeung dia teh ngomong pasti mau nyambung. Ih, dewejan bener. Padangan. Jaheut tanya. Cau na saya nu rada asak. Tuar deh paling lah. Jaloba ieu nu asak na geus sabaraha ranggeui. Nu geus kararuni. Dituar deh paling teh dia ya. Lumayan ieu, jeung ieu mah. Cau na heula kuduna mah lah. Isi hancur. Kan lumayan. Ya lamun bari nyala daun cauna ieu, poin moal kaangkut kabeh jeung cau. Geus lah bari kenang buan si Uteng bari kita ngalaan daun cauna. Ditutup udah heula. Poin dibawa cauna balik lah. Lumayan ieu jeung hajat. Aduh, aing berat kieu ngareureuh heula anjing dia. Mau cau ni saeubreg-eubreg kieu deuleuh. Puyuhan ge arah rasa. Ini cara rape aing. Becarepel ku geutah. Naon jadi mah surat undangan dibawa ke si Uteng? Naon ditunda di dieu sih tak? Gegeblegan bae nya mau caunya surat undangan tacan dianterkeun. Rau kudu dikadek ka budak. Bener-bener. Poin tanggi mah dia dipek-pek jauh tem. Eta dasar berat aing surat undangan akan dibikin. Mak, tadi menang si Uteng kok ngacau? Bukan nih cau tadi nage yo, ada surat undangan tadi bikin si Uteng. Eta nu cakal si Uteng. Atuh heuh cak aing surat undangan tadi bikin si Uteng. Berat nih cau. Mak, emang si Uteng papadangan belah mana? Sama papadangan dia, lagi papadangan, tangan terkena surat undangan. Paling si Uteng tadi ditunda. Ya berat mau cau aing. Oh, si Uteng papadangan jeung anak cucu. Emang anak cucu geus balik Jakarta? Sana ngomong teh cucu, aing ngomong ke cau, tak cau berat. Geus lain mah dia mah teu nyambung, ngomong jeung dia mah ji. Naon Nokdun mah? Ugu mau cau. Kalau ngomong susu. Jam aing. Waduh mana poho di aing can ngantekeun surat undangan.
Di mana di surat undangan lagi poho? Lah nggak bohong belah. Mak, Dia surat undangan sedang terkencang. enggak satu mah beres. Gagal meren gitu, beres. Haji surat undangan saya. Itu surat undangan di mana coba aing mun dia? Di mana, Mak? Dia tak bawa dia tahu tak. Hayang teh dia tahu ya. Iya tuh ayang Mak ngeuna meureun. Ya, kuliah tak. Tahu nak tak ada. Dahar kuda kada. Cocokan kuda kada dahar kadinya. Surat undangan kan sihikeun dia. Macam dia ini balik. Mak.